Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur ka kakiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu wengi parantos tiasa kempel ngariung di ieu kampung terutami di rorompok Simkuring wasilah di Simbribados ngagaduhan pamaksadan anu utami anu bakal diuningakeun dina ieu wengi. Mudah-mudahan wasilah riungan anu siga kieu sing ngajantenkeun hiji sababiah utamina urang dihampura dosa ku Allah, amin. Dipasihan kakiatan iman Islam, amin. Dilancarkeun tina sagala rupi urusan, amin. Disukseskeun sagala rupi kehidupan, amin. Dimautkeun husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa juta kabingahan wabil khusus kakersana para habaib anu alhamdulillah parantos tiasa nampak hadir dina ieu wengi. Wabil khusus kersana Al Habib Fuad Al Atos, Al Habib Sulaiman Al Idrus, Al Habib Abdullah Al Idrus, Al Habib Hasim Al Haddad, oge kersana Al Habib Hud Al Idrus. Alhamdulillah anjeunna nama informasi aya di perjalanan, mudah-mudahan sekitar 15 menit 20 menit anjeunna nyandak rombongan kirang langkung 60 motor dari berbagai kecamatan Sukanagara, Pagelaran, Tangeung, Sindang Barang. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna dipasihan kesehatan dugi kana ieu tujuan, amin. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa juta kabingahan ka segenap jamaah wabil khusus selamat datang para jamaah GPRA anu tinu sakitu tebihna di Kecamatan Cidaun anu parantos tiasa hadir oge kakersana Gabusel ketua beserta anggota anu alhamdulillah parantos hadir dina ieu wengi. Oge ucapan terima kasih kepada MC kedua MC dari aksi Indosiar yang beberapa hari beliau undangan ke mancanegara. Sebetulnya pada malam hari ini beliau itu ada undangan ke Garut, tapi karena dibatalkan hasil koordinasi musyawarah digeser pada bulan Rajab. Daripada nganggur mending ka dieu belah. Insya Allah menang saweranti Bapak Pak Kapolsek sinareng Bapak Kepala Desa. Insya Allah. Oke dibere. Insyaallah oke ngahaturkeun nuhun ka kersana para instansi jabatan wabil khusus ka kersana Bapak Kepala Desa anu tergabung di sekecamatan Sindang Barang anu disesepuhan ku kersana Bapak Haji Hasan Faruk Kepala Desa Saganten anu alhamdulillah anjeunna tiasa nafak hadir. Oge Bapak Kepala Desa Mekar Laksana anu parantos tiasa hadir ngan bagian nyumput sigana teh. Ieu teh. Wah ya, alhamdulillah. Itunya alhamdulillah hatur punten teu tiasa nyebatan satu persatu namun seluruh para instansi anu terkait pelaksanaan dina ieu peuting pengajian alhamdulillah parantos hadir. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa juta kabingahan ka segenap jajaran panitia penyelenggara. Simkuring ngayakeun ieu acara tidak akan sukses seperti kieu tanpa ada dukungan panitia dan keluarga beserta jamaah anu hadir dina ieu peuting. Alhamdulillah dikayah keuyeul tiwit dinten kamari anu disesepuhan ku kersana Mang Kamaludin anu boga lakob Mang Konye
jadinya eta teh bagian daripada panitia penyelenggara oge mendukung para tetangga sampai kaken ieu panggung son 2 hari ieu teh Ustaz sigana dibayarna teh ku cek ieu mah nya ku cek dibayarna bakal ku cek gratis saminggu yang akan datang gitu dibayarna gitu moal ayeuna aya bada 2 poe itu alhamdulillah mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dibarokahkeun amin oge seluruh dukungan para donatur anu parantos tiasa icikibu memberikan motivasi memberikan partisipasi dukungan harta maupun tenaga oge emutan anu disesepuhan ku kersana Bapak Amil Abdul Hamid oge kersana Mang Rustandi alias Lakobna Menggojin oge ti ujung ku kersana Bapak Asep Dacim disesepuhan ku anjeunna alhamdulillah parantos tiasa terselenggara ieu acara atas dukungan segenap jajaran masyarakat tokoh agama tokoh pemuda anu parantos tiasa ikut partisipasi ngaluarkeun harta harti tanaga sinareng emutan anu dina ieu peuting anu pelaksanaanana adalah tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala segaligus pelaksanaan haul akbar ieu haul akbar nu dikatakeun ieu haul gede teh lain ala kadar pribados hungkul sepuh sadayana dina sababaraha ieu catetan aya sababaraha jalmi anu ngiring ngalaksanakeun ieu haulan terutami simkuring ngahaulkeun pun aki pun nini anu parantos sekian ulas tahun ngantunkeunna kalayan alhamdulillah dina setiap tahun sok diayakeun haulan nyaeta anu jenenganana kersana Bapak Robai bin Bapak Rohadi oge Abu Mun bin Mademe mudah-mudahan aya di alam barzahna ku Allah sing dicaangkeun di lebat kuburna amin dihampura dosana amin diberi dengan ridho dan rahmat dan jannah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin oge sadayana keluarga anu parantos ikut serta baik anu ditulis jeung anu henteu ditulis pihak keluarga abdi pihak keluarga bibi mamang anu parantos icikibung ikut serta dina ieu peuting ngalaksanakeun ieu acara mudah-mudahan ku Allah sing dikabul sagala doa urang sadayana amin ya mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sakur nu diuningakeun insyaallah mungkin didoakeun ku para alim ulama didoakeun ku para habaib terutama terakhir dina waktu saah-saah ijabah kita bareng-bareng membacakan dzikir mendoa yang insyaallah akan dipimpin oleh kersana Al Habib Hud Al Idrus dari Cianjur insyaallah beliau mungkin sebentar lagi sampai mudah-mudahan ieu segala hajat ku Allah sing dikabul amin oke alhamdulillah simkuring kadongkapan ku aya forum RW kecamatan Sindang Barang anu di sesepuhan ku Bapak Lugina anu kalaresan Babah Luginana ayeuna nuju kaayaan teu damang mudah-mudahan ku Allah anjeunna sing diangkat eta panyakitna digentos ku Allah ku kesehatan amin amin ya Allah ya rabbal alamin oge para kepala desa anu alhamdulillah dina dinten siang tadi silaturahmi karo rompok simkuring badi ngiringan ngagaduhan hajat pamaksadan mudah-mudahan aranjeunna anu disesepuhan ku kersana Bapak Haji Hasan Faruk di ku Bapak Ujang oge ku kersana para kepala desa anu terikat sinareng Bapak Saganten sinareng makarlaksana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna sing dipasihan kasolehan sing amanah ku Allah amin sing soleh tur amanah amin sing disehatkeun ku Allah amin seluruh hajat-hajatna ku Allah Subhanahu wa taala sing dikabul seluruh pangabutuhna ku Allah sing dikabul utamina yang paling mahal adalah kesehatan sadayana ku Allah sing diberi kesehatan ku Allah amin mudah-mudahan berkah sedekah keunaan sinareng hadisna as-shadaqatu tadfa'ul bala mudah-mudahan ieu sedekah teh sing menjadikan panolak balai amin terakhir doa yang kita harus panjatkan pada malam hari ini doa kita yang harus panjatkan pada malam hari ini karena kita punya imam besar punya habaib punya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini lagi ada dalam penjara siapa itu adalah Habibana Muhammad Reje Sihab
dan Habibana Bahar bin Smith. Semoga Allah sehatkan beliau, amin. Semoga Allah sehatkan beliau, amin. Semoga Allah kuatkan beliau, amin. Semoga Allah cepat keluarkan beliau, amin. Cepat bebaskan aku Allah, amin. Lewat doa-doa seluruh para habaib, para ulama yang betul-betul lurus menegakkan syiar agama Allah, yang betul-betul lurus menyiarkan agama Allah. Di sisi lain ibu bapak saya yang hadir dalam malam hari ini, jangan ada satupun orang yang munafik. Kita banyak baca salawat, kita cinta kepada para alim ulama, kita baca salawat, sok rajaman, sok muludan, tapi di dalam hati kita tertanam rasa benci kepada Habib, rasa benci kepada ulama, rasa benci kepada duriyah Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mohon kita bebaskan dari dosa-dosa tersebut, amin. Mohon kita dosa-dosa tersebut Allah bebaskan. Mohon Allah angkat harkat derajat orang sadayana anu hadirnya ieu penting, amin. Mohon Allah hampura segala dosa orang sadayana. Tidak ada bagian yang tidak tanggung jawab orang kepada alim ulama, kepada habaib. Dikala ulama dinistakan, dikala ulama dibanci, dikala ulama dipenjarakan, ibu bapak saya hati mah kudu inkar, hati mah kudu sedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan berapa dosanya beliau. Beliau itu bukan pembunuh, bukan tukang korupsi. Berapa triliun uang negara yang dirugikan? Tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hapunten nu kasuhun hampura anu diteda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.